Hei, naon deui batur barang gawe teh sok ngaganggu wae aing mah. Bangun betah di dieu, urang rek hees di dieu. Oh, geus pan ieu ku asbesnya ho, ku asbes ieu urang ieu geus alhamdulillah yo. Tah loba yo. Asbes mah masih yo, ngan karek sabelah, datangna telat bieu euy. Aduh aing. Lain nanyakeun asbes urang rek hees di Nu dieu. ngakutna ti handapna eueuh ngaripuheun. Aing mah. yo. Arek hees di dieu moal balik. Nya ho, atuh engke ieu dibilik tah ieu. Ngan moal ieu mah moal dibilik. Ame ngarareuna. Tuh, itu bulan itu dibilik tuh. Dibilik dah yang paragi sare atuh urang ngarareuna kudu ngarareuna. Aku naon di dinya ieu rek hees di dieu ngarah betah di dieu teh moal mulang. Oh, kok mau di lespang mah? Ya teh dacan angeus atuh sok ngagenggeureukeun pan ieu teh engke teh di lespang. Astagfirullah, hal adim astagfirullah. Disugu rek tilu umpak, rek di remor. Nah, kunaon lain nanyakeun ieu bangunan di dieu rek hees di dieu. Asbesnya rek di lespangan, ya mah rek di lespangan. Astagfirullah, hal adim can angeus atuh, cicing kamina-mina teuing. sok barang geureuh ai can angeus mah cicing we ai golot-golot belagug malah. Hayo wae puguh hayang hees di dieu. Eta nganun ngocobrak ngagenggeureukeun bungkul gawe mumul.